Mang, aya teh teh. Aya atuh Jang, aya kanu panas, anu tiis. Anu tiis 5.000, anu panas 3.000. Ah, Mang, nu panas we usum hujan kieu mangna cigana teh kanu teh karot teh hanet. Dagoan sekarang. Nya atuh, Mang. Tajang cairna. Aduh, panas Mang teh. Antap heula atuh Jang, cenah tiis. Mung engke jadi 5.000 atuh. Neng, apal teh naon bedana beus Damri sareng Neng? Mana dibandingkeun jeung beus? Nya beda atuh. Abi mah jelema, beus mah mobil. Ih, apaan ieu mah tertarucingan atuh Neng? Nya terus naon atuh? Nya, apaan teh? Henteu, sok naon? Ari Damri mah jauh dekat 5.000, ari Neng mah jauh dekat di hati Akang. Gombal. Aduh, menigala. Firnaon didinya ulak ilik gitu. Pap. Iya pap, kenempuan hayam. Emang eta teh ayamna aya sabaraha hiji? Ngan saeutik pap, aya 4 mah. Hebat atuh. Emang hayam naon wae eta teh teh? Ngan hayam kampung hungkul pap. Cing tanyakeun kampungnya di mana? Hai. Aduh, Mang, ieu tuh nepi ka kitu. Ompong jeung pipi jiga nu bareuh. Nya kieu dan kabogoh urang teh pangnyieunkeun bolu jang urang. Saritana mah hayang nyenangkeun. Mun so sweet, tigana baru nangeuna. Terus kumaha tah? Barora Akang ngeunah, nu puguh mah bolona ge teuas. Terus mah tuntong di dahar lagi, Mang. Apaan eta ge teu di dahar ku urang teh dan. Nah, atuh ari teu di dahar mah, eta huntu nepi ka ompong kitu geuning. Matakna huntu urang ompong teh gara-gara digaplok ku kabogoh ku eta kueh bolu pedah teu di dahar. Puas ya. Aduh, hareudang kieu cuaca teh ini panas. Aduh. Kunaon atuh Pi? Ieu panon poe meletek. Hese ieuh. Aduh, panas. Atuh gampang Pi hayang ieuh mah. Kumaha carana? Nagoreng hui geura sok. Naha, naon hubunganana? Nya, ngagoreng hui geura terus balikeun. Asa lieur, begitu ka harti. Itu geura api. Sok we hui tuluy balikeun. Asa deketin nyamong. Kita sebelum main si Ati mah nya nih ngabadul ngomong teh. Ongkorek eureun eta ngarokok. Apaan ieu ge keur tahap ngeureunan. Alah, ngeureunan 70. Tadi wir tah angger we malenyun nya. Teu eureun eta ngarokok. Nya, ieu teh kangenan meuli. Pi, ya, rek dipang masak ke naon? Engke jang sore ku mama dipanggieun ke naon? Terserah weh. Atuh tong terserah Pi, mun isuk ngalieurkeun pisan kanu rek ngagawean. Goreng tempe atuh. Tadi ge mama geus ka warung, tempena keur kosong. Ari eueuh tempe mah atuh, sama wae jeung asin lah. Nya anger lah atuh Pi, menta sambal ge. Sarua jeung bohong, da ayeuna harga cenge keur mahal. Geus lah, meuli nasi padang, teh praktis. Ih, itu geranya. Api mah meuni tengah hargaan pisan ka pamajikan teh. Pamajikan mah hayang ngabagjakeun salaki, mang masakeun ka salaki. Kalakan itah meuli. Emang pasakan mama teh teu ngeunah? Pak, kalau ngamuk.